tong sembarangan percaya. Abdi teh meuni kesel pas terang sadayana kabeneranana. Bisa-bisana anjeun teh ngawadulan abdi ti tukang. Naha gitu naha. Nah manehna teh jujur terus serang ka abdi. Sadaya rahasiana kabongkar ku batur naha. Nah abdi kudu apal ti batur. Nyeri hati abdi teh. Di wadulan kos kieu teh nyeri. Anjeun teh jalmi anu ku abdi percaya pisan, anu ku abdi di yakinkeun bahwa manehna teh pangbageurna hiji-hijina anu tiasa ngartikeun kondisi sarta kahirupan abdi. Ternyata abdi salah, tapi abdi nyeri hate pisan. Abdi ambek ka manehna, anjeunna sanes ngobongan abdi. Abdi unggul tapi anjeunna oge ngaheureuyan sarta ngagoreng abdi di tukang. Abdi meniasa joledar tur ambek ningali anjeun ngaliwat oge. Gobloknya aing disoretot. Ngarugu sorangan ge asa hoyong ngalih di hadapanna. Abdi asa nyesel kenal tur jadi rerencangan anjeun. Abdi nyesel aslina pernah rerencangan sareng anjeun. Nah abdi teh bisa kajebak ku watakna anu bager di hareup aku goreng di tukang. Ternyata arwang teh ulah sembarangan neangan babaturan sarta ulah sembarangan percaya ka batur. Omat